Contoh wawancara kahiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, tiasa nyungkeun waktu sakedap? Mangga. Bade aya naon, Jang? Iya, bade wawancara ka Bapak kanggo tugas pelajaran bahasa Sunda. Oh, mangga. Atur nuhun Pak, tos nengikeun waktosna. Muhun sawios. Bade wawancara ngeunaan naon? Tentang profesi nu dileukeunnan ku Bapak. Oh, mangga pisan atuh. Pertosan kahiji, ari Bapak teh profesina janten naon? Janten guru sareng ngeusi acara di kajian-kajian DKM sakola. Naon motivasi Bapak pikeun ngeusi kajian-kajian salaku motivator di sekolahan? Saleresna mah ieu teh parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Kanggo tema kajian ti Bapak biasana condong ke arah mana? Saleresna mah campur. Aya agama tapi condong nama ka manajemen sareng administrasi. Salian ngajar di sekolah, Bapak masihan materi kajian-kajian di sekolah mana wae? Hampir sadaya sekolah di kota Bandung pernah. Bapak masihan kajian ke para pelajar SMA Unggul? Leres di tingkatan SMA kanggo murang kalih SD, SMP mah henteu. Aya pesan ti Bapak kanggo para pelajar sadaya? Kedah rajin diajar we, sareng ulah hilap dibarengan ku ibadah taat sareng agama. Atur nuhun Pak, cekap sakitu wae wawancara singkat ti abdi. Mohon mangga sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Contoh wawancara kedua. Assalamualaikum Pak, abdi bade ngawawancara Bapak salaku saksi mata nu mendakan oray eta. Waalaikumsalam dek. Ya mohon mangga. Bapak teh saha namina? Nami mah Bapak Tatang dek. Bapak mendak oray eta di mana? Tadi basa Bapak ngalangkung ka sawah bade macul. Bapak ningali aya oray di tengah sawah. Bapak langsung minta tulung dah rewas. Orayna ageung pisan. Teras tidinya seueur nu datang. Seueur. Da pan tadi teh enjing keneh. Seueur nu ngalangkung ka sawah barade damel. Saha wae nu mantosan nangkep oray eta? Bapak sareng wargi nuliana weh. Da nu sanesna mah ngan nonton hungkul geuningan. Teras ukina bade di kamana keun eta oray Pak? Tadi nama aya nu bade ngurus orang dieu ngan aya nu teu satuju lantaran da sieun leupas kitu. Gitu, atur nuhun Pak atos ngawulangkeun waktosna sakedap kangge diwawancara. Mohon mangga sami-sami. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.